Cairan ieu dikarangna kanggo nasehat maksudna kaum muslimin sadayana khususna kasim abdina eling-eling batur kabeh ibadah ulah campole barang penting jublah jeble bisi makaburu fae di mana nguping nu adan Allah manggil kanu iman tinggalkeun kamaksiatan gerak ibadah ka pangeran lamun datang waktu lohor bapak-bapak kalah molor katinggalan salat dohor nu kitu ngaran sakalor waktu asar kalah nongkrong sabari ngarokok gentong karena salat mah bedegong bisi pae jadi bobongkong lamun datang waktu maghrib karon malah ngabidik katinggalan salat maghrib nu kitu incuna jurik lamun datang waktu isya pamuda malam ngagaya katinggalan salat isya nu kitu incuna kuya lamun datang waktu subuh ibu-ibu pada tunggu katinggalan salat subuh nu kitu jalma tepuguh lamun datang waktu Jumat kajabat kalah maringgat katinggalan salat Jumat nu kitu bakal dilaknat tasakitu eta syairan moga jadi perhatian umumna kanu beriman khususna ka abdi pisan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Coba nunyinya biang tuh.